Des, saya nak dahar tah. Oh, Kebeneran atuh aing can dahar yuk. Urang rijengannya daharna. embung aing. Rijengan lah supaya so sweet. Ih, gila amat he. Geus itu mah sia aing dahar heula lo ngaganggu sia nya. Aing nu kopi bae di dieu, jeunkeun kopina heula nya. Embung, sia malen hayang ngopi, kena sia mangrecokan aing keur dahar. Moal ko Des. Alah, geus geura sih itu mabur. Bisi ditonjok aing beuteung sia retak ya ta ginjal tah. Teh sia hongs Des, ngeri amat aing. Poho aing hancan minum heula. Ih, can mau gelas deui. Montokeun ke mana? Kamana bela kepo. Ih, itu amat jawabanna. Urang ulin yuk. Bung lah ulin duaan bae mah jeung sia. Soalna sia masak vlog bener, Met. Bener kode, mau macam-macam aing ge. Kayak urang jajan. Bung lah, Embung. Diajak jajan embung tuh ben amat sia. aing keur diet, Met. Lamun aing jajan bae mah makin gede bae awak aing. Kajen lah. Justru sia lamun makin gede makin mantap deh. Ih, makin mantap. Oh, Memet mah resep jasa kanu gede di kos Dewi. Soalnya jangan lupakan bae nepona. Di Maedan siang-siang aing mabur. Dew, non si mabur sih. Bakam. Duh, aing kesel ya. Mendingan aing balik. Dah heulan. Lamun aing mah kesel be, sok laju ngabeakeun kejo bae di imah. Ih, kamana induk aing? Kok bisa sih? Cuma aya samujung kerupukna doang. Induk aing mah. Beuh, nek dahar ta Des. Aing dek dahar deul, tapi induk dadar aingna malah eueuh. Eueuh. Aing dek dahar. Juk piringna ku aing diteundeun di dieu, aing asup heula ka jero ieu meunep nyokot gelas. Pas aing keluar deui, indukna geus eueuh cuma aya samujung kerupuk doang. Waduh, kok bisa eueuh nya? Pasti geus aya nu ngakan eta mah teh. Saha ge bek ngakana? Teu nyaho si urang ge. Gas, tenang Des. Ieu kasus leungit na endog dadar sia bakal diusut ku aing jeung si Subek. Diusut. Tapi ngomong-ngomong sia aya jelema nu curiga itu ku sia. Sih. Eueuh. Coba teh inget-inget heula sebelumna aya jelema teh nu ka dieu. Aya sih, si Daday. Wah, eta tah perlu dicurigai teh. Oh bener Bek. Mal mungkin si Daday nyokot endog aing mah. Soalna si Daday mah tadi langsung mabur deui. Geus teh Desi mah ulah loba omongna naon. Pokona kapanggih be ku kami eta anu maling endog dadar Desi. Geus gandeng sia Subek. Lalu sia mah jakal naon kitu bau taya amat. Maaf teh. Tadi orang mates ngorojokan bool. Ih, penting torek sia Subek. Aratul soalna teh jubur urang cigana kekremieun. Ih, dasar jelema edan, jelema boloon sia. Leungeun mates ngorojokan bool malah ditempelkeun kana bibir aing. Oh teh, maaf pohoan. Tilok bener ongkos sama hirupna. Geus urang maksud ka dieu lah. Tapi Dil, orang kan niat ka dieu dek meuli kopi. Meuli kopi heula ta Dil? Kedi bae ngopi mah, lagian si Dewi nage eueuh, mending urang ngusut kasus ieu lah yuk. Mau saya ge? Yuk. Dasar jelema boloon, pantesan bae bau tai garing. Cih, gila aing. Kudu disertu imah bibir aing. Sabaraha ieu nu kotok aing nya kuari. Taung lah ku aing. Wah, kebeneran ieu kotokna eueuh. Coba dilindogna bantu ya. Wih, ya Allah, Pak. Tak aing jilap, jeung digoreng. Lumayan daharnya endog. Mang, keur naon? Iya deh, kotok aing dogan di dieu, ku aing dicokot. Oh, ndek naon ge indukna dicokot? Atuh neuk digoreng lah ku aing neuk pake dahar. Oh, kirain Dewi mah neuk dikereman gitu ku Mang Daday. Atuh sia Dewi pira ku ndok kotok di kereman ku aing, megar ge moal. Tuh kajen Mang sugan be magar jadi kotok. Ju ke lucu kotok kos Mang Daday awak jelema
Huluna hulu koto kos Mang Dadai. Ih, garing si Dewi. Lucu Mang. Udah jelas ya Mang, selah balik. Kurang dog lapar. Mang Dadai indek dahar ge kudu neangan endog heula. Atuh eta endog Mang Dadai hiji goreng, jae 2 ye. Eta sia atuh pae Dewi nu kanjut aing digoreng mah. Pira ku Mang? Atuh lah, teu bener sia mah aing balik lah. Bagus lah ditu. Nah, si Memet keur dahar ya. Patut dicurigai mah, Dil. Oh bener Bek. Nan sia, cukup kagak aing. Melunjak sia. Sorry Met, kami keur melakukan penelitian. Penelitian naon sia? Jadi kieu Met, kami keur ngusut kasus leungitna endog dadar teh Desi. Oh bener Met, endog dadar si Desi leungit. Kok bisa leungit? Aneh Met, cenah ge kieu, si Desi kan dek dahar. Terus sangu jeung dogna diteuneun di luar, mainna ka jero heula nyokot gelas. Pas mainna keluar deui, endog dadarna geus leungit, tinggal aya sangu jeung kerupuk doang. Parah amat. Dog dadar doang ge sampai kudu leungit. Ulah waka ngomong parah-parah lah Met, terus terang bae aing mah ya curiga aing mah ka sia, kayana sia ye nu maling endog teh Desi. Nan sia juga kaing. Mana buktina? Tuh, pogo aing marah jeung gorengan doang, karena kan meuli tadi di ditu gorenganna. Bisa bae endogna disumputkeun di jero sangu ku sia. Oh bener Bek, ieu mah kudu dicek par heula. Cek kurang Dil. Wah ja Bek. Oh ja. Pogo aing mah teh paling dog teh Desi asal Dubai sia. Oh geus Met. Maaf kami geus salah sangka. Maafkeun atas kesalahan kami nya Met, oke? Ngeunah bas ya, minta maaf ku gampangeun. Ieu sangu aing kuseuk sedek auk. Cekale piringna. Nek naon Met? Calangap seduaan, hakal sangu seduaan yo. Walau omong, bisi gede kalau aku ngeunjus orang macok aing nu keramat yo. Oke Bek. Bek celaka Bek. Calangap. Sia tah. Calangap sia wa. Sia. Sia. Lu jangan stop mood aing dahar hakal seduaan. Maafkan. Oh Bek. Bek, Mang Dadai ka mana nya? Soalnya Mang Dadai udah paling dicurigai mah. Kayana Mang Dadai mah di imahna meureun Dil. Bek. Ai si Bakam tuh. Ih, oh jadi sorangan bae deui. Dew, karena di dia serangan baik. Teu kena naon Dil, keur hayang sorangan be di dieu. Oh, Dil. Ngilaan bae sama diukna ya. Kudu gerak cepet Bek, nempo barang gres kos kieu mah. Sok teu kawawa aing, sok laju hayang nangkarakeun bae mun nempo si Dewi. Ih, Jelema edan si Sandil nuk naon aing ditangkarakeun. Atuh ditindihan lah, ngeuna sih gak ada. Ih, bating torek si Sandil. atuh mantep keluar tai, Sandil si Dewi adi tindihan ku sia mah. Nyaho mana awak sia gede kos ku Daniel. Awak aing mah gede ge hampang kok, Dew. Awak aing mah gede ge isina angin doang, kos balon. Ya jelas si Sandil. Masailah, mending orang neangan anu maling endog teh Desi heula. Kudu ih. Ndog bide si leungit. Oh, Dew, endog dadar teh Desi anu maling. Kok bisa sih? Jelaskeun, Del. Sia bela. Aing tadi geus ngajelaskeun ka si Memet. Mana panjang dialog eta mah, aing tadi salah deui. Jadi kieu Dew, bibi sia ndek dahar, ajo sangu jeung endogna diteuneun di luar. Teh Desina ka jero heula nyokot gelas. Pas keluar deui, endogna eueuh, cuman aya sangu doang jeung kerupuk. Oh, para amat tuh eta cuma ndog dadar doang kudu be anu maling. Oh, puguh teu jelas jasa eta nu maling. Geus lah aing kana bide si heula. Di dieu heula be, Dewi. Ih, sia geus gerak kadari tuh, cenah sia ndek neangan malingna, geus sia mending neangan maling heula. Ngalunjak amat eta maling. Berani-beranina maling ndog bibi aing. Nyong sayu Sandil, dititaku si Dewi mah urang kudu semangat, Dil. Ngusut kasusna. Oh sih. Saya mah tenang bae, my lop. Ieu kasus leungitna endog bibi sia bakal segera terungkap ku kami. Bangus geura ditu teangan. Siap. Hai Bek. Dahar di dieu bae lah. Dahar di imah mah kurang nikmat, beda di dieu mah. Nah, di luar kieu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Jadi bener Bek dugaan orang selama ieu. Bawa Mang Dadai pelakuna. Emang parah ye aki-aki, Dil. Naon sih ya?
Geus ulah lo omong. Mang Daday mending ngaku. Mang Daday maling endog dadar si Desi kan? Mang Daday kumaha sih? Ongko mah bogoh kata Desi, tapi Mang Daday maling endog dadar teh Desi. Maling endog dadar teh si Desi. Oh lah, eta buktina ieu Mang Daday neuk dahar jeung endog dadar. Eta pasti endog dadar boga teh Desi kan? Kublon, ieu mah boga aing dak. Emang endog dadar si Desi leungit kitu. Alah, pura-pura teu nyaho segala. Geus baik, kurang bawa bae ka si Desi. Siap Del, geus dah. Dak aing dahar heula dak. Dahar be, dahar kiri daharna. Urang kadu si Desi lah, karunya si Desi datang udah dipaling ku Mang Daday. Aing maling endog si Desi gento. Oke bae, di TKP dijelaskeun geus ayo. Enak nih. Iyo horeng met anu maling endog dadar teh Desi mah. Iya si aki-aki butana. Oh iya pelakuna. Bohong met. Ima fitnah. Fitnah naon? Ieu buktina geus aya. Mang Daday neuk dahar ta jeung dog dadar. Tapi ieu Geus mang, teu bisa ngelak deui soalnya buting saya ieu. Nyaho. Coba urang ngasahulan, ieu endog hayam apa endog oray? Lamun dia endog oray berarti emang ieu asli boga Mang Daday. Soalnya Mang Daday biasana dahar jeung endog oray. Coba met. Dog naon met? Dog daun ta met? Asli dia endog kotok. Bener, geus moal salah deui. Dog si Desi mah pasti dipaling ku Mang Daday. Geus lah bawa yuk. Ayo bawa. Ayo, Met. Nah, kebeneran kapanggih sia di dia Des. Dia Des maling dog saya, pelakuna si Jombi. bohong deh aing mah teu maling dog sia. Ngaku bae Mang. Mang Daday geus ketangkep basah. Oh mang, iya buktina dog na piring Mang Daday. Tapi mah dog aing dak aing neuk dahar. Geus mang, jujur bae, Mang Daday geus aki-aki, geus kolot geus tobat mang tobat. Nyaho, lamun Mang Daday tobat, si Dewi tobrut. Edan. Geus dak lepasin si Daday. Nyaho orang lain Mang Daday nu nyokot endog bidesi. Lain Mang Daday kumaha sih Dewi? Kami geus boga buktina Mang Daday neuk dahar tah, jeung dog dadar. Tapi emang bener eta mah endog dadar Mang Daday. Soalnya tadi aing nempo Mang Daday nyokot endog kotok Mang Daday di ditu. Oh, deh aku saria si Dewi nyaho. Terus lagi nyokot dog sia Des. Endog dadar aing mah orang di paling ucing dak. Paling ucing. Oh. Bi, emang cek si Sandil jeung si Subek endog dadar bibi leungit teh nu maling? Oh, tapi horeng nu malingna tuh ucing aing. Ampurannya Mang, urang geus salah sangka. Oh Mang, hampura Mang. Geus ieu mang, geura dahar ge mang. Geus teu mut aing mah daharna ge. Lapar aing geus leungit gara-gara saria. Cerdas. Kemana sia? Mang budak segala mang. Aduh,